Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Kiwari Mang Dedi baris neruskeun hanca carita dina judul Sirebing baris ditaratas bagian anu ka-11. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-10. Pedaran Mang Dedi kapegat ku wanji dina mangsana bahwi kanta sareng si Gandol nyatana Raja Belit harita teh keur aya di kerajaan Gugug Kancana lonya atanapi anjing ajag teh. Malahan mah harita si Gundul teh alias si Gundul si Ganol meureun si Gundul si Ganol teh harita keur ngadongengkeun tina ngeunaan pangna bisa babarengan jeung warga manusia nyatana bahwi kanta. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Namun kadihilap ya. Demi kalangsungan Mang Dedi atuh anu dina mangsa ayeuna nuju medarkeun ieu carita panuhun lo kadihilap like, subscribe, komen oge kadihilap gambar loceng na toel walanya. Demi kamajengan Mang dina mangsana medar ieu carita. Hatur nuhun lo pamangrupi perhatos sarana mangga urang Bandungan namung kadihilap pilih ku galih nu saena singkahan kumanan nu awona nya. Itu cenah. Mangga lo urang sami Bandungan ieu carita Sirebing bagian anu ka-11. Maklum di keayaan di negara Siluman, khusus nama atau di kerajaan Siluman Gugug Kancana, lain kacapi suling, tapi ieu mah kusora angin anu ngaguru, nu nandakeun aya di keayaan alam bumi. Malah harita atuh si Gugug Kancana neuteup ka bahwi kanta, ret ka si Ganol, pok harita. Kumaha sebenarnya pamaksudan maneh kenol jeung ari eta saha manusia geus kolot kitu make jeung digagadag ka dieu sagaya. Cek Raja Anjing alias Kejelu bari ngareret ka bahwi kanta. Teka loba catur deui ngan barabat harita si Ganloh alias Raja Berit ngadongengkeun segala maksud jeung paniatanana ngeunaan pacengkadan antara manehna jeung Raja Siluman Ucing nu katalah Ki Parongpong. Dah si Ganol mah can nyahoeun sabenerna Ki Parongpong teh ayeuna mah geus teu jadi raja, geus direbut deui ku adina nyatana Ki Parangpang. Syamalah make jeung ngangsonan sagarupa majarkeun teh Ki Parongpong nangtang
gelut cenah nangtang ka si jeluk kitu pok-pokanana eta Raja Beurit. Yah. Itu dongengnya Ki Jalu. Ki ya. Itu gugug. Baca kuring bebeja ka gugug oge. Hari ngeunaan ieu manusia. Katalahna Abah Wikanta cenah gugug. Lain manusia samanea manehna mah. Aya meureun salukur maneh mah. Bah Wikanta ieu teh sobat kula. Jadi siap ngebantu ka kuring jeung ka gugug kancana. Kitu. Cek si Gano Raja Beurit teh ngadongengkeun kalawan panjang lebar. Nyatana kasih gugug kancana. Ngadenge kitu atuh harita. Anu bener sia. Si Porompong atau si Parangpang nu nangtang yuda kaing teh. Sugan hayang ditumpur ludeskeun teh si Porompong jeung sakabeh rahaya jakwaing teh. Teu nyaho kitu ka dewek. Dewek teh saha? Heuh? Cek gugug kancana langsung kaangsonan ku omongan Ki Gano alias Raja Beurit. Nu antukna terus we babaung estuning mata gandeng anu ngadengekeun. Kenaon kuring ngabohong. Kuring mah tada ngabohong ka kapeungan. Ai teu kapaksa-paksa jeung mah tah. Saksina si Abah. Bener hayang diweweje ta si Parangpang teh jeung si Parongpong teh jadu mandi teh sia. Terus ayeuna maneh hayang kumaha heuh? Dewek kudu langsung ngajor ka gogobrogna si Parongpong Raja Ucing aja kumaha. Cek si gugug kancana meni ujug-ujug langsung sumangat pisan. Ari kana ributan mah bangun resep abong bangsa siluman. Ngadenge atuh kekacapan gugug kancana kitu pok atuh harita Raja Beurit nu katelah si Gano. Kiyo teh. Gugug. Adik ke gugugnya. Tuh, seorang manusia. Anu adalah si Rebing. Si Rebing, kekela keke. Asa-asa kungsi ngajenge kulage oi. Bebenyit manusia letik anu cek beja mah bisa naluk-nalukun bangsa siluman teh alin. Lain, nyoy. Nyang eta, kaguning apa gugug? Ngajenge we ieu dek oge. Ya ari jeung dekah mah can kungsi bantro. Hayang puguh ge panggih jeung mangkeluk nu katelah Rebing teh euy. Hayang ngajaja sakumaha kasaktianana teh mangkeluk. Keda urang tanyakeun heula we ka si Loreng. Intelijen dewek ngeunaan saha-sahana si Rebing. Hei, Loreng, ka dieu sia. Satuluyna dijelug nyalukan salah saurang penggawana. Nyalukanna oge atuh ku babaunge mun lambat na keranan. Telila kurunyung seorang penggawa anu sarua beungeutna ajag. Da siluman ajag panan penggawana oge. Ade aya pikeun sang naon Gusti? Au. Isim api disaur ka payuneun Gusti. Au.
Oh, cek eta penggawa terus manehna oge babaung heula sakedeung. Cedok nyembah dadaku nama. Ngadenge atuh penggawana kitu pok harita ki jero. Dengekeun euy. Dewek rek aya tanyakeun ka siling. Ari siling masih pasti apa? Ya kungsi ditugaskeun ku dewek panjadi tukang maca-macalin. Di negara manusia masih teh intelijen aing. Ari silingnya onge kahiji anak manusia letik nu katelah sirebing jawab sia. Geleng. Oh, atuh pasti we apal mah. Sirebing hiji-hiji nagil anak jelema. Bisa warawuh ka bangsa lalamat jeung lelemut Gusti. Kaasup siluman jeung barakasakan sanesna. Tebeda jika bangsa urang jabati kitu ge. Manehna mah bisa ngartoseun kana omongan sagala rupa sasatoa anu aya di jagat ieu Gusti. Cenah mah dilagukeun jeung syukur sia dilong. Ari kitu mah siling memang geus bisa dianakeun ku kula. Malahan mah Gusti. Panan anu ngalehkeun ki parongpong oge sirebing-sirebing teh. Laras Gusti nalika manehna kapuntangan lutung. Kapuntangan tulung ku ki parangpang. Raja anu kalindih kerajaan ngalindih kerajaan ki parangpang teh Gusti. Anu eta daya lian ti adina sorangan teteh. Anjing gulang-gulang nu katelah si dole ngajelaskeun deui karajana bisi pohoeun meureunnan. Wah, kitu. Ludas pisan Gusti. Ari sugan kuring mah ki parongpong keneh rajana teh. Paingan atuh. Raja beurit harita asa kabejaan ku penggawa anjing ajag. Igano meni colohok dak cek pamikirna tadi maki porongpong kene raja siluman ucing teh. Ayeuna geus karampi deui ku lanceukna nyatana ki parangpang. Itu geningan euy. Nurutkeun kacadangan ki doleng mah jadi. Lamun kitu mah lain ki porongpong atuh meureun. Jadi anu kudu diwewejet ku dewek teh. Nyatana lanceukna nu katelah si parangpang sabab tahta kerajaan geus direbut deui kitu dah. Nya Gusti. Datu apal atuh sugan kuring maki parongpong kene we raja siluman ucing teh. Baru kanan geus direbut deui ku lanceukna. Keun wae lah. Ganyoy. Raja beurit pokoknya kieu euy. Arek keporongpong, arek parangpang, arek perengpeng oge pikeun aing mah kudu balitungan jeung dewek. Ya bohongan geus wani-wani nangtang yuda sia ka dewek. Ya? Cuk, si gugug kancana nandaskeun. Aduh, terus kumaha ngeunaan sirebing musuh nu utama-nama Gusti? Apan sirebing jeung ki parangpang oge talalu. Tatalukanana teh tal adilan ceuk teh taralu ka sirebing Gusti ki parangpang boh ki parongpong. Harita urang kudu bisa maehan sirebing we heula atuh Gusti.
Cek Raja Berit nu katelah si Ganol ngangsonan deui kaki jelu nyatana ka Raja Gugug Kancana ari Abah Wikanta mati tadi get dengan ngomong sakacap-kacap acan. Keur mah ngadengekeun oge sirahna sakapeung ungut-ungutan jiga nu heueuh tandaning panuju kana rupa anu keur digunemkeun. Malah harita keneh oge Ki Gugug Kancana ngomong deui mencek urang mah ngagogogna ari pisan estuning mata keluar. Yagan atas yaku dewek yang sirabing-rabingnya. Aing kudu gimir sejauh ge sok, rek iraha ngajorageuna sia. Are ka mana heula? Are ka sirabing heula atawa ka si parangpang jeung porompong sok. Are ka si perengpeng. Cek Raja Gugug Kancana meuli sumanget pisan ngomongna teh. Ditungtungan ku babaung deui estuning mataku kurayeun kana punduk anu borangan. Yok, ayeuna mah urang make cara nu lancip geuleuh. Sang kancainya herang laukna oge beunang. Kumaha nur ieu? Lamun indung bapana Sirebing urang culik, terus kadam di jero obag. Ari obag teh naon? Bui, goblok. Kumaha satuju sia mun kitu? Cek Raja Anjing alias Raja Gugug Kancana nembrakeun pamanggisna ka Cigano. Ka Cigano Raja Berit bari ngaret deet ka Bah Wikanta. Ari Bah Wikanta mah teu pipileun ngobrol. Ngan seukur kitu wawuh teh wawuh hungkul kana bahasana malapur teu ngarti seutik-tik acan. Ngadenge pangajak ti Ki Jelug alias Gugug Kancana. Ok si Ganol harita. Kitu hade we. Teu kudu hese-hese jangan Sirebing mah. Datang tu manehna bakal nyusul ka dieu pikeun nulungan indung bapana. Nu satuluйna kumaha ieu Ki Gugug Kancana we tah mah. Rek kumaha keunana oge. Cek Raja Berit nu katelah si Ganol panuju kana rencana Raja Ajag kitu teh. Ari Bah Wikanta mah ukur umut-umutan jiga nu heueuh pada mah teu wani ngomong da teu ngarti di bahasana oge. Ngan gagak guguk cuat-cuit hungku nu kadenge ku Bah Wikanta mah. Cuit deui atuh si Ganol harita alias Raja Berit. Ari Abah satuju henteu Bah. Woi, cicing mati tadi. Cek Raja Berit beri ngareret ka Bah Wikanta. Sadengkeun Raja Guguk oge jadi milu ngareret. Ai Bah Wikanta harita teh rungah ringeuh tapi teuing kunaon jika nama si Raja Berit kudu we meureunan nepakeun bahasana ka Bah Wikanta sangkan ngarti kana omongan Berit hungkul. Aing Bah. Sok calangap Bah, calangap. Atuh wah harita Wikanta calangap ting naon maksudna? Harta keneh oge atuh jiga anu diciduhan ku Raja Siluman Berit. Acrot leng si Bah Wikanta ngahulang sakedeung berai. Harita si Gano cucuitan. Ok atuh Bah Wikanta harita. Bawi ngaos pun Abah mah. Kumaha hagenya we sebenarnya mah Abah ge. Jangan ngerasa eleh ku Sirebing ge. Jadi sia meme Sirebing katut indung bapana di paraihan. Abah teh hayang ngajajal heula kana kamampuhan Sirebing. Cek Bah Wikanta keukeuh. Manehna mah hayang meakeun kapanasaran cenah ka Sirebing. Keur mah Bah Wikanta boga adat goreng katurug-turug asa kasaingan pedah Sirebing
bisa ngarti karena bahasa-bahasa sasatohan. Sedengkeun Mbah Wikanta mah kakara hiji anu ngarti ternyata jeung Raja Berit nu katelah si Gano. Malah harita oge Mbah Wikanta nyenta ka Raja si Gugug Kancana supaya sina ngarti manehna kana maksud jeung tujuan ngagogog teh hese kecrot diciduhan 2 kali ngarti wis Mbah Wikanta teh kana ngagogogna sora anjing. Ya jangan naon ai hayang abah gitu maya. Baulah. Cing kuring oge moal ngahayang-hayang. Harita atuh Gugug Kancana nya tujuan. Sanggis mere atuh isarah mah ka Mbah Wikanta. Mbah Wikanta jadi ngarti kana sora eta anjing gagagugug teh geuning aya maksud anu sarua. Mbah Wikanta ngerasa atoh. Dah hateleutikna mah geus bisa ngukur sakumaha pangabisana Mbah Wikanta. Akhirna kaum dangu Ki-Gano Raja Berit jeung Mbah Wikanta aramitan ka Raja Gugug Kancana anu saterusna marehna mulang heula we ka nagara manusa. Mbah Wikanta oge teu mulang ka lemurna deui lantaran aya uar pangajak nyatana ti si Gano ulah waka balik ke negara manusia cenah. Sanggeus kitu mah atuh Gugug Kancana satungtung urusan jeung Sirebing katut siluman ucing can tuntas mah moal waka balik kitu paniatanana Mbah Wikanta. Kasugri para warigi cag atuh lalampahan Mbah Wikanta kairing ku si Gano Raja Berit. Urang tunda heula sakedap den sakedeung ayeuna urang kocapeun deui kaayaan di alam manusia khususna ka Sirebing sakulawarga. Bangsa alam harita teh kira wancik reureuh kolot atawa jam 8 peuting. Jangkrik reang di sarada mapaesan kayaan alam. Cisir di sarada dipipireun imah sakapeung sok kadenge bebence istuni mata keung jeung mata lowang. Kaayaan alam peuting harita kacida pisan simpelna. Ngan saukur gandeng teh ku suragaang jeung jangkrikna. Dina kaayaan kitu di jero imah Mang Armin. Kaayaanna ge simpe pisan. Mang Armin katut bisumi alias pamajikanana jiga nama geus talibra sare. Kawan tu beurangna geus capek barang gawe. Kamana ari Sirebing? Sirebing tara-tara harita mah geus kerek nyegrek ngunikeun katibra. Da biasana oge tara sare sore-sore maneh nama. Tapi kunaon ari harita tunduhna teu katulungan? Tunda nu keur sarare disaluareun imah Mang Armin. Harita teh aya 2 makhluk anu pating curingkang digogogan ku sora anjing anu teu puguh. Rageg pating jaragug. Tapi sakitu gandeng gitu teh urang lemur ka asup Mang Armin sakulawarga. Eueuh anu harudang. Adi. Ngaka. Ieu pasti imahnya nya. Ceuk saurang bari jeung dodongkoan. 2 urang makhluk eta teh tayalian ti utusan Ki Jeluk atawa Gugug Kancana anu ditah niwat Mang Armin jeung pamajikanana ka nagarana pikeun dijieun tanon mancing-mancing ka Sirebing sangkan datang ka nagarana. Benar iyo. Nyantai we lah kak. Da bawa aya nu harudang kuing geus disirep kabeh oge. Urang lembur masih naharees. Walon adina harita teh bari jeung pupurungkutan. Antukna warna blus-blus asup ka jero imah Mang Armin. Ngaliwatan liang kunci terus duadana arasup kanggoneun Mbah Wikanta.
telila oge maranehna geus kaluar deui bari jeung pamanggul Mang Armen katut Bisumina. Lamun ditingali ku jelema mah Bisumina jeung salakina teh ngalayan we jika kabawa ku angin. Padahal dipapanggul hiji ewak. Aya, ayo aji euy. Rek naon deui da geus beres tugas urang mah. Nah, kalah ngajajanceng wae geuning hor. Ceuk anu saurang jigana bae lanceukna ngarasa heran. Kabaturna anu leutik telah ngajanteng. Asal lieur hulu ieu euy. Gusti Raja Guguk ni tah nulik indung bapana. Ai nu dipalar Sirbing anu dipalar sangkan Sirbing nyusul ka nagara urang pan kitu ling. Kitu aji. Terus bukan jeung raja dek diparaehan kabeh cenah. Kahese-hese juking manya ayeuna ge bisa lamun rek diparehan mah. Jeung Sirbing-ribingna oge sakalian nya haji. Mumpung keur hees gini genah. Kacape-cape jeung kaberat-berat. Kudu mamawa mangkulu ka nagara Sagaruba. Ceuk lanceuk kena deui beri jeung kurang kerung. Alah, sama sok tanya huanan kumaha parentah ti Ganjeng Raja atuh. Ih, urang mah da bawahan. Ayo kejangnya. Ayo atuh di udah lihat teuing euy. Nya harita kene. Biur harita. Mang Armin jeung pamajikanana jiga nu hiber. Padahal dibawa ku dua siluman anjing atawa ajan. Bangsa alam harita bekelila beki berang. Cag urang tunda anu lumampahnya Mang Armen jeung pamajikan nu dibawa ku para siluman anjing. Aina urang malikan deui ka alam manusia khususna Sirbing. Kira waci hanut moyan Sirbing kerek kakarek sudang sare. Terus atuh tengok tumpan tepok ka dapur maksudna mah rek dahar meureun. Dapeuteun karasa lapar. Da Sirbing mah kabiasaan udang hees teh lain kacai, tapi nyatu nu diheulakeun. Di dapur we tanda-tanda tos ngahaneutkeun kejo. Malah habuna oge tiis we teu aya tapak urut dihurungkeun. Kemana ari si Emak jeung si Abah ye? Teu marekal kejo itu mangkatna kulina teh. Atawa bea kejona kitu. Tapi da basa sore kene mah asa aya keneh gede keneh. Cek gerentesna hatena atuh Sirbing. Bari jeung gegetret kana sirah. Terus atuh Sirbing ngaleos muruka tengah imah panasaran. Terus muka reregan enggon indungna kasampak kosong. Geus eueuh indung jeung bapana di jero enggona. Oreleng atuh manehna kapipir barang ngareret ka tempat pakaian kuli indung bapana. Anu biasa sok digantungkeun lebah dinya ka tempok aya keneh ngagarantung dina tempatna. Aneh ya. Nah, ari si Bapak jeung si Emak kamarana atuh disebut gawe bajuna jeung calana digarantungkeun keneh manya uli mamake baju bener mah jaba asa aya nu teu beres jigana ieu. Wah, asa jadi teu paruguh kieu rasaan aing. Gerentes hatena Sirbing sabot keur kitu.
Kedok, kedok, sadahareupeunana aya bangkong korodok menikeun tengah dakom. Aneh, saha ari si Abah jeung si emak teh. Kamarana nya, maknya atuh teu nyaho. Agan Cek eta sora. Mereka jedok harita. Jika nu keur bingung gitu. Cek eta bangkong korodok. Nanya ka Sirebing beuheungna katempo lok-lokan. Duh ngareureuwasna ari sia atuh. Maneh geuning boy. Puguh we uing teh. Keur bingung mikiran bapak aing jeung emak. Kamarana nya? Da baju paragi kulina mah arayatin garantung tuh. Cek Sirebing nanya keta bangkong anu sok disebut si boy. Jeung korodok di si boy teh mah. Ketelahna teh si oboy meureun teuing. Jadi teh si Joni ngomong cenah basa peuting nyempo indung jeung bapana aya nu mawa cenah halaliber tah kudua teuing ka mana dah haliberna teh kitu tah. Cek bangkong korodok antoklah anu katelah si boy mereka terangan ka Sirebing. Nah, teteh lah. Uing rek nanya, ari beja ti si Joni teh kumaha? Si Joni teh buek teh lain. Toing nya kitu. Buek anu sok dina tangkal muncang ningan. Bogana uwa umid teh teteh. Nya beudeun eta aka budak kena wa ijo. Oh, ngarti kuring oge. Kurang ajar eta siluman lain hiber bapak kuring mah jeung indung teh. Aya nu maling ku siluman jigana ieu. Aduh, moal saha ieu nu malingna? Nya naon masalah ngamake jeung nyulik indung bapak aing sagala rupa. Sirebing jadi ambek. Pedah ngadenge keterangan kitu cenah. Dibuek anu katelah si Joni eta buek teh ngaranna teh. Gidana masa pongkol jeung bawi kanta muron. Lah kamari si Edeng oge kungsi mandihan bawi kanta keur ngobrol jeung salah saurang siluman beurit cenah. Kitu cenah cek si Kedeng mah. Pasti si Sedeng anu liang na di sisi leuweung talin. Nya eta. Gamane nya masuknya wae. Liangnya ongko deukeut jeung wates nagara-nagara siluman eta. Nuhun atuh boy bejakeun. Nuhun kitunya ka si Joni nya. Ayeuna keneh uing arek nyusul ka nagara si saha masalah deui eta mah. Si anjing budug meureun ieu. Kuman sia ku aing. Cek Sirebing berijing napas ngahegak. Sami-sami aka. Ade sing ati-atinya lalicik siluman ajig mah. Tembana harita. Cek bangkong korodok sanggeus ngomong kitu mah gaclok mena oge asup dewe kana liangna. Dalila oge geus kadenge disada di liangna teh. Anak kakok hanapeun batu anu buni malah belah ditu nama aya tatapakan sagarupa. Jigana baet emah tatap atawa batu tatapakan imahna Aki Muin. Tunda kaayaan alam manusia khususna eta lemburna Sirebing. Urang kocapkeun ayeuna lumampahna Sirebing sesoranganan anu lumpang harita teh.
Sirebing harita sanajan beteng lapar keneh can kekecelakaan kucai atah-atah acan. Sirebing lempang atus setengah hing alas bandawasa dek ngajurag ka nagara Kijelug atawa si Raja Guku Kancana. Anu dua ponggawana geus wani niwat kadua kolotna numutkeun katarangan ti si Joni alias Buek jeung si Boy Banggong Korodok nu depa dina imahna atawa dina batuna Aki Muin. Harita teh mangsa alam geus ngagayuh kana mangsa ariprepan. Sirebing anu keur leumpang bari jeung toleh rarateret ngencang ngatuhu keur maluruh ciri lawang kanagara anjing ajag anu di rajaan ku Raja Guguk Gancana. Da sacara kitu mah atuh manehna oge can apal lebah-lebana nama. Jalan pikeun asup ka nagara siluman ajag teh ngan ku sumangatna we pikeun nulungan kadua kolotna kumanehna langsung asup ka eta leuweung. Da ceuk pamikirna Sirebing mah pasti sakabeh nagara-nagara siluman mah moal aya di nu rame tangtu jauh ti nagara manusia. Hadena we keur jongjon leumpang kitu. Gaclok aya makhluk kurubutan. Gaclok atuh kaharipeunana. Horeng si mana horeng setan pocong teh meureun anu kitu teh. Atuh Sirebing ngaraneg terus mencrong ke eta pocong. Kaayaan waktu harita teh geus liwat bedug magrib. Geus ampir-ampir teu katempo kaayaan di dinya teh. Ngaran-ngaran di leuweung teh atuh jaba geus poek deui. Akan adek mana wayak dia kukurusukan keneh di dia. Eta pocong jereheul seuri. Tumanya sorana mah menit ngirung mata lieur kadengina jeung ngaheok bau bangke da ukur cok dongeng anu kedebul cenah. Sora pocong atawa jurig teh ngirung padahal mah da teu kitu uge. Jurig. Kening maneh pocong. Teh kuring rek nanya ka anjeun, ai maneh teh saha? Sirebing nalak-nalak eta pocong da teu puguh rupaan atuh. Uing mah asli anu teu heula sok paheureuyan rana nu mararani di wahangan teh geuning. Oh nya mangkas di teh nya. Karek kemana atuh? Wayak wari acrog-acrogan kan di dieu. Kade bisi kacugak teh. Mangkaning sangkilang mangkaning loba cucuk. Cangkring lebah dieu mah. Mah geus biasa. Biasa we kerneangan mangsa ieu. Nah amangkeun di ongko eta jurig teh. Pajarengkeun teh. Amang mah cenah geus biasa. Kekeh lah kebeneran atuh mang uing teh. Yang panggih jeung amang teh aduh. Puguh uing katuh keur bingung-bingung dengan jalan ka nagara siluman anjing leuweung alias ajag. Cik sugan sugan. Amang apal henteu? Ceuk Sirebing. Bari jeung neuteuk ka eta pocong nu gawena ucan-ucanan. Guguk Kancana si Jelug marana rajana siluman anjing mah. Tete mang, namun ngobrol lah maka seuri sok muringkak bulu kelek kuring mah yeuh. Memang bener eta jigana. Guguk Kancana cenah alias Ki Jelug. Karena teh peuing oge kungsi ngadenge tah asa apal aya mang apal henteu amang pocong. Tuh, ihana pentang ka anu gede itu tuh. Biasana sok kadinya daralana para siluman anjing mah. Pokna eta pocong bari jeung ngacir nunjuk
Ai curug tulang ngungkul dagingan saeutik-eutik acan. Nunjukna teh kahiji tangkal kai anu panggedena we jadinya. Kawantu alam poe ukuruh ngarunggunukna we wungkunu ka tempet teh. Matak estuning matak ukur ayeun anu borangan. Geuman pisan lebah dinya mah jeung caneom kaayaanana. Nuhun atuh mang pocongnya. Wing ka enak kan ya deuk ditu. Leos atuh Sirbing menggancangan muruk ka hareupeun eta tangkal. Anu ngulupuk teh teu ngadaguan heula jawaban dimangkas di alias juriga kuntilanak atawa pocong. Ba. Kunaon ari si Agan Embing? Ari naon ujug-ujug ka nagara gugug kancana. Tapi sabodo teuy. Lain urusan aing. Kalayang atuh harita. Setan pocong anu katelah mangding teh harita. Hiber siap-siap. Kakagok sele dina tangkaran. Mata kade lo lamun aya tangkaran nya kudu tulang cileung bisi aya mangning. Sanggeusna aya di hareupeun eta tangkal. Sirbing ngajanteng panon ngapeureum bari jeung kunyam-kunyem nyaut teh teuing keur macakeun nanahaonan. Digegarayemkeun we sanggeus sadalila brai panonna dibentakeun. Ana breh teh di hareupeunna katempo aya hiji wawangunan anu agreng pisan. Angin ngaguru hawar-hawar, mapaesan kaayaan alam siluman. Palataranana lega pisan loba kekembangan sagala rupa. Menikeun ka matak pikabetaheun anu nempok. Di hareupeun eta wawangunan anu aya dianti eta we di karaton. Atuh gugug kancana katempo aya sababaraha urang anu ngajaga. Bolak-balik lelumpangan bari jeung dina leungeunna nyararakal tumbak panjang. Ari beungeutna mah beungeut gugug alias anjing. Nyatana anjing leuweung ngan kahanapna edas biasa-biasa we jiga jelema. Iya urang pasti karatona si gugug kancana raja siluman ajag anjing budug jadian. Ceuk gerentos ting hatena Sirbing. Bari kojengkang maneh laleumpang ngadeuketan ka eta karaton. Ari sikepna estuning teneng ludeng pisan jauh tina rasa kasieun. Hei, saya. Salah seorang penggawa harta ngagogog nyentak maksudna mah. Bari jang nyamperkeun ka Sirbing. Atuh baturna oge langsung ngaronom nyamperkeun kabeh ka Sirbing. Tong kagagagogog gitu. Aing anu katelah Sirbing, aing pangna datang ka dieu ngahaja rek nyokot indung bapa aing anu digugubug ku Raja Sia ka dieu. Hah? Cek Sirbing ngomong nagis teu aya teh aling-aling deui bakat ku nafsu meureunna. Ais. Urang aja sia. Kasar sia ngomong ti si kehede sia. Sua sia sagaya dewek mah teh sieun ku sia teh ngajan sia cek batur mah sigagas sakti ge. Ayo. Podadan euy batur-batur mangkeluk Sirbing teh yo. Cuman euy nya capek padu calana poe. Kitu disadana teh bari jeung langsung ngejoskeun tumbakna kana beuheung Sirbing. Ai Sirbing oge atuh da lain omong tambah bau sungut. Sagala anu bakal kajadian geus balitungkeun. Kieu atuh harita marena ngagajeleng luhur pisan. Sakilat oge atuh geus aya dina satu kangen eta paronggawa anjing alias siluman ajag. Tenggelan Sirbing ngabagi ka sakabeh eta ponggawa anjing. Anu memangna lain tenggelan biasa. Sirbing mah tenggelan anu geus ngandung kakuatan anu rohaka anu geus aya dina dirina ti barang lahir. Sora anjing pating kawowong anu kuakait ngawetkeun buntutna.
Para penggawa siluman anjing ajag teh atu kontan pating kelebru bari jeung haharegungan ditungtungan ku gagaikan sagarupa abong siluman anjing maranehna teh. Sia sok sia harudang deui sia anjing edan si anjing teh sia. Cek si Rebing da memang anjing dicarekan anjing ge cicing. Lain artina kasar sabot kitu. Jeung atuh harita ka tengah pakalangan langsung aya anu ngagajeleng. Terus ngabedega atuh saurang oge. Saurang anu jangkung gede ngagajeleng ka hareupeun Rebing. Beungeut terbeh ieu mah. Jigana teh ieu mah anjing bulldog sugahna. Jigana mah turunan herder ieu dalantaran gede. Lain beda manusia nu ngaran si Rebing. Tapi dewek salaku pati di negara. Anu kata laki bosongot anjing. Moal arek migimer saeutik oge anjing. Mering si Hano cimana horeng geuning eta teh Kanjeng Patih Gungu Kancana anu ngaku-ngaku ngaran Ki Bosongot. Jika nama yakin ieu anjing teh anjing anu alus, anjing bulldog anu galak teh. Ayeuna si Bosongot ngaranna anu alus da cukup kitu asa aya ciri meuneunan bakrum anjing. Wah, sia moncong sok mabodor sia kehed. Celupung sakilat suku si Bosongot alias harita si bulldog teh ngapleusur nyebrut arek ngahancak kana beungeutna si Rebing. Tapi eta salop si Rebing ngareundeukkeun awakna jarik jeug di Bosongot ngajarik jeugan ka bawah ku tenaga sorangan. Untung bisa ajeg deui. Terus nusul tepus beureup nyamprung arek ngagedor. Beungeutna si Rebing. Urang ajar sia babayak. Hiap. Aduh. Waktu cukup mangsanya kapan. Baraya Ki Sunda wanci nyapih cak heula ieu carita urang tunda heulanya. Kumaha atuh lajenganeuna insyaallah Mang Didi beres neruskeun ieu carita lah tama lumayan lah nya. Cabe mah. Tambah lumayan ya mah teman teuing lo nya. Tangtos Mang Didi insyaallah beres neruskeun. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagean anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.